Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina raraga nyumponan ujian praktek kelas 12 di dieu simkuring wasta Lutfi Mutakin ti kelas 12 IPA hiji bade nyumponan ujian praktek pelajaran bahasa Sunda nyaeta ngajugikeun warta. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa anu mulya, cunduk waktuna kana acara warta SMA hiji Mande dina bahasa Sunda anu dipidangkeun ku abdi Lutfi Mutakin. Dina poe Ahad nu geus kaliwat kaping 10 Maret 2002 hiji di Kampung Cibalagung tepatna tabuh 10 enjing parantos aya hiji kejadian anu ngahebohkeun warga Salembur. Kusabab nyaeta ayana longsor di caket pasawahan warga. Tina kejadian ieu sakedikna aya hiji warga anu pupus anu jenenganana Bapak Sobri tukang kuli macul. Aya 4 warga nu sanesna kudu dicandak ka Cimande kusabab tulang pananganana pateuh katinggang urug. Dina ayana kajadian ieu urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya kajadian deui anu sarupa. Mung sakitu anu ku simkuring tiasa didugikeun, hatur nuhun kana perhatosan. Simkuring Lutfi Mutakin munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.